tong lila-lila ya bulan Sapar kade heuy sia make areueuh nu kawin bulan Sapar majar teu beker anjing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ditikakeun ka Siti Fatimah bulan Sapar ambek dewe kataraya onangan Sapar teh mung sang mangstri ngasana teh cik atuh raja teh Sapar geura oh nuding ka anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahkeun Sayyidina Ali ka Siti Fatimah dina bulan Sapar. Wah nu hajat aing dewek takor jadi nganyuk wudu da tuh. Oh, nu daftar jang mulud ayeuna mah ngagunakeun WA jeung telepon. Baheula macan zaman telepon. Deuh narima semah we Sapar teh unggal poe aya 2 aya 3 pan rokok mah cair wanu jeung bensin teh aya nu dipake dahar teh jeung jajan teh eta we tina DP ayeuna mah nu ngonang aya 30 nu datang ka imah mah hiji lobana mah lewat telepon ka aing mah teh gunta ganti nomor teh teh sana ka Arimah baik teh ka imah henteu ngonang henteu goblok teh ma'asyiral muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rabaing. Makin kitu tong di lampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Faya ayyuhal musyahidunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapayunan para masyayikh wal asatidz al fudala nusami hadir bil khusus sahibul bait kersana Kang Ajengan hoyong akang can eta Kang Ajengan Asep Rahmat jeung jabatanana can sebutkeun Bapak Ketua UPZ Kecamatan Cijati nu ku abdi dipihormat oge wan khussu bidzikri pangarsa Al Habib Reza bin Abdurrahman Al-Musawa, para masyayikh nu tadi sebatan jenengan hiji-hijina hafizakumullahu wa ra'akum amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa atau yang mewakili nu abdi dipihormat Ibu Bapak Sepuh Miwa Anom oge bil khusus kedua pengantin baru mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah geus ngalaksanakeun rumah tanggana amin ya rabbal alamin. Sabada muji sareng syukur oge solawat ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Terus namplokeun doa kedua pengantin. Priyogi kauninga kusadayana annan nikaha minasyara'i'il qadimah. Ieu nikah syariat anu berlangsung ti baheula. Syariat anu heubeul. Bahkan samemeh ka farduan salat oge nikah mah parantos aya. Sabab nikah mah pengembang biakan keturunan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Moal jadi syu'uba, moal jadi qabail, moal jadi kelompok, jadi bani, jadi kumpulan lamun teu aya nikah. Dina ayana ge jelema nu lahir di luar nikah sok ditungtungan anak-anak namangan make jadah. Anak-anak namangan ditungtungan ku jadah. Zadah anak panambah. Dina ieu waktos ti tadi siang panginten sound system disada ti kamarina diayakeun hiji walimah oge hiji akad ngahalalkeun barang haram. Jadi haram sote lamun teu melalui akdun sahih. Sabada melalui akad anu sahih justru tujuan akad teh jangan ngahalalkeun barang haram. Ditipar mah nyebuteun akad teh kana gade. Jadi lamun sawah digadekeun nyebutna teh di akadkeun. Padahal akad mah bahasa transaksi bahasa urang mah. Jadi akad teh bahasa Indonesia nama transaksi. Transaksi bisa jadi jual beli, akad jual beli. Ayat transaksi gade disebutna akdur rohni. Ayat transaksi jual beli akdul bai, akad bahasana. Di urang mah jadi istilah lamun sawah di pakayaan batur ongkoh nu urang pasti sawahna teh di akadkeun. Itu bahasa. Padahal teu tepat. Bedituna dina kitab-kitab fikih bahasa nu teu kaharti ku budak ayeuna. Tapi lamun make bahasana, make bahasa anu budak ayeuna bakal ngarti. Da eta mah abdi ngaji Fathul Muin baheula paslun fil hiwalati. Ti Cikole keneh, ti Lemur keneh, dugi ka Teluk Agung, ka Pungkur Ngaos, dugi ka Cikole, ka Cikolotok. Di Pasantren Fathul Muin dugi ka Padarincang sami lamun ngalogatan paslun fil hiwalati. Bahasa Jawa nate utawi iki iku pasal sawiji iku tetep ing dalam mertelakeun ngaligerakeun hutang. Atuh rakyat teu ngartieun da bahasana ngaligerakeun hutang. Coba lamun ada di elitan saeutik fil hiwalati iku tetep ing dalam mertelakeun leper kredit. Seri memang ge jiga nu ngarti. Nu nganyuk motor ti dealer ari geus teu kasetoran daripada motorna dicokot ku batur ku leasing ku debt kolektor mending keneh di leperkeun cokot ku urang DP-na kop setoranana teruskeun eta teh disebutna hiwalah ngaligerkeun hutang bahasa urang nama leper kredit ngeunah teh eta mah paslun pisubati da hese di kampung nepi ka kota da guruna eta keneh pasti ngalogatan subah teh ngajugi rega teuing teu ngarti jual weh nu bahasa ayeuna fisufati iku tetep ing dalam mertelakeun bursa saham. Da eta kene baik jual beli ijaroh nyewakeun kuli karyawan
gajihna UMR, upah minimum regional. Lamun di kota upah minimum kota, hanya beda-beda bahasa. Ayeuna mah rada digaulkeun meueusan. Ma'asyiral muslimin, ieu aqdun nikah. Jadi akad mah umum, sakur-sakur transaksi disebutna akad. Aya perjanjian, aya patali. Dan maksud akoda mah ngabeungkeut-beungkeutan. Nu tadina antara Neng Siti sareng Kang Pauzi. Podi ngarana teh aing mah. Sa? Oh baca ku maneh. Neng Siti sareng Kang Pauzi nuju teu aya ikatan mah walaupun kasih sayangna diucapkeun secara bebeakan. Lamun baheula mah masa indah berpacaran can zaman handphone ngirim surat. Panjang suratna ge. Setelah kau pergi meninggalkan diriku ini, kuarasa dunia terasa sepi dan sempit. Bebeakan. Ini tidieu teh kakadu panak meuli parangko. Meuli perangko. Perangkona ge dua rupa, aya anu kilat, aya anu biasa. Ngus di perangkoan diletak ku ciduh tapelkeun ka dinya, gamplang disetempel, jebret jebret jebret. Kirimkeun kana kotak, tina kotak dianterkeun ku tukangna ku kurirna. Ngabebegul 3 minggu 4 minggu kakarek aya jawaban. Baheula mah kitu. Matak pantes kolot nu baheula rumah tanggana ararawet. Sabab cara mendapatkannya susah. Jadi ari pangarsa Bapak Ketua mah Kang Ajengan Asep Rahmat awet. Da baheulana mendapatkanna susah tuh nu goreng rek meunang nu geulis pan. Rek jiga kumaha hese na meureunnan. Pan mah Asep teh goreng nyaho sararea ge. Atuh jeding. Cek budak teh geus tutung. Demi Allah, Yasir tanu kori tadi datang ke Bojongkasih. Naon cek teh jang bapak teh si tutung cenah. Cek anakna lain cek uing. Uing teh wantun nyebutkeun hideung mung kirang bodas. Pantes cinta kolot nu baheula mah abadi lana sabab cara mendapatkanna susah. Ari budak nu ayeuna pantes cintana gampang luntur atuh da mendapatkanna ge mudah, mimiti meunang dina pacebook. Di ADD di add nges di add di konfir nges di konfir komenan langsung main di inbox di messenger leuwih gampang deui penta nomor whatsappna langsung WA-WA-an barangna can dibuka bentukna geus kanyahoan ti mimiti jiga kieu potonganana. Pantes cintanya luntur, tereh, cepet karena cara mendapatkannya terlalu mudah. Setiap sesuatu yang mudah didapatkan akan mudah dilenyapkan. Setiap perkara nu gampang dicokotna bakal gampang miceuna. Ayo Asep mah teh neangan juga nyiper arek juga kumaha aja baru hai cayan. Untung budakna teu ngalaka bapana, parah sih kana. Mun ngalaka bapana wah ripuh he pokona mah. Istighfar mah. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akdun hiji akad. Pan memeh akad teh meureun siling taksir heula lain. Datara meuli ucing di karungan. Pasti memeh akad derek meuli sawah rek meuli tanah boro-boro gitu sia mah rek meuli bala-bala we goblok dicabakan heula mana nu jebrog. Leres teu? Padahal nu dibeulina teh sapantar bala hargana ge ngan ukur 1000 perak kuat dicabakan mana nu rada kanel mana rada ipis. Leres gitu. Jarang baheula keur sakola pilihan itu mereka genyur bala-bala batur menganud dah baheula keur budak sok palah pilih lain coba lamun nguseup deh ka pilihan euy lamun nu meunangna lauk anu gede cokot
lamun leutik mah empang teu pusing pisan dewe kitu tara tara da eta mah beda makomna kantenan bade milarian bojo bade akad pasti satu acan nikah teh aya ru'yat naon bahasana ru'yat teh lain rek puasa wae ari rek puasa mah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi puasa anjeun karena ningali kana hilal lebaran anjeun ku ayana ningali kana hilal kamari urang Nahdlatul Ulama warga NU mah boga bonus kabeneran tanggal hiji Ramadan versi Muhammadiyah bulan teh hilal teh ketinggianana 2 derajat 5 negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia sepakat bahwa hilal bisa dilihat ketika di atas 2 derajat sedangkan kamari kurang ti 2 derajat akhirnya henteu imkan ru'yah dan sepakat ahli badan hisab dan ru'yat di Indonesia teu aya nu ningali kana hilal hiji-hiji acan akhirnya Menteri Agama memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad sedangkan Muhammadiyah poe Sabtu atuh untung weker urang NU giliran lebaran teh urang mah nganuku 28 poe leres teu mata kamari mah eueuh anu make sabedug puasa teh eueuh parsuk anu make sabedug jadi 28 poe jeung sabedug sabab poe ka 30 na teh geus kaameu nanaon ai muning teh geuninganan lamun ngamenuk kitu teh sok ngamuk heuh tah rek nikah oge aya sunnah ru'yat tingali heula nu meunang ditingali teh beungeutna kadua dina waktu khitbah aya meunang nyabak kana dampal leungeunna jadi nu meunang dicabak teh dampal leungeun keur naon Kang ari nyabak dampal leungeun tujuanana kieu mun urang neangan pipa majikaneun kabeneran dampal leungeunna teh keusrak insyaallah leungeun model kitu mah dibawa balangsak daekeun da geus biasa balangsak dibawa beunghar sumawona ngan tempo goblogna begitu dibawa beunghar edana ngajajaden leuwih ti batur heuh nya kedua lamun anjeun nyabak dampal leungeun pipa majikaneun kabeneran leungeunna teh empuk jiga busa hati-hati anjeun kudu siap boga pembantu sabab ieu anak awe pasti dimanja ku indungna sagala ulah sagala cubuk cabak ulah wios ku mamah nungtungna anakna eueuh kebecus atuh da aya jelema awewe teu bisa ngagoreng nog acan di mana ieu teh Kang aya di Bojong Larang aya di desa Bojong Larang lain di kota mah anak Jokowi pantes we tapi anak Jokowi jadi tukang martabak aing mah di Medan eta Kahiyang Ayu teh jadi tukang martabak di Medan ngan teu nyieun ku sorangan mehna mah nyieunna lapak di mana-mana batur nu dagangna tapi angere bos martabak anak presiden ieu mah anak biicih kuat teu bisa ngagoreng nog acar sebel aing mah jeung panjang umurna teh hirup deui ditu mah teh beungeutna teh pas-pasan 5 watt ka handap dalam menyumput dinu poek mah teu kadeureu lamun teu seuri mah tapi eta loba gayana manusa ningal teh ceuk mitohana teh nyai pang nyayur haseumkeun dere meuli asem 2 kilo ini kejadian balik teh mitohana ti sawah mana nyai sayur hasem teh sapanci atuh asem 2 kilo teh goblok labok sia kadinya nyai mana sayur haseumna ieu cenah emak diasongkeun teh asem we wungkul ningal teh ceuk indungna nyai emak nying bade ka kebon pang masakeun ager atuh da ager mah moal daekeun namper lamun panas
ngos ngagolak dina katel dikitu tedekeun heuras wae akhirna agerna dipikeun ka kolong. Datang mitohana ete atos ager teh asak cenah mangan tedekeun nampar pikeun ka kolong atuh da geus tiis ngagibleg di kolong. Tah eta teh akibatna ngan pamajikan anu lembut leuleus naon empuk dampaleungeunna teh kitu bejaane. Pilih ayo urang mampu teh nyugemakeun pamajikan sesuai jeung aturan. Pamajikan teh langsung diimahan di pembantuan dan memang hari tugas awewe mah irit eta ge nya hiji nangkara kadua dibedak. Jadi geus awewe manggal poe. Kitu ya manggal poe. Beres pajangkeun. Gede tong ejo. Tong nyeusehan, balangsak seumur-umur hegay. Agok teh. Tapi anger teu bisa ku kitu ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tah aya ru'yata waktu ru'yat teh meunang ditingali pamenteuna. Pananganana dicabak, lulus, heuras. Lamun heuras siap susah, siap beunghar. Ngan lamun lulus siap beunghar teu siap susah. Da geus hayang kitu ka hayangna. Sabada di ruyat biasanya sok aya khitbah. Aya anu ruyat bari khitbah aya anu ruyat heula nu apik matras khitbah teras narosan. Eta dina narosan bahasana ge sapinter-pinterna tukang ngawangkong nanyaan mah mawa batur. Taros ka pangarsa Al Mukarrom pangarsa Abah ti Pengelan Kilanceuk. Sanajan rek nyandung nanyaan mah mawa batur. Tah taruskeun ka waehu sebagai pengantarna amil sadunya. Pasti nanyaan mah mawa batur. Kadua rek nyerahkeun sok armung yang hareupan mitoha. Sabab pibangus teh meureuh kabur. Ma'asyiral muslimin jol teh waktu khitbah ge sunnah narosan. Aya bahasa dina Ihya Ulumuddin fi qissati rajulaini khatabam ra'ataini. Faqala kunna dhallaini fahadana Allah fa in tuzawwijuna wa kunna ailaini fa aghnana Allah wa kunna mamlukaini fa ataqana Allah fa in tuzawwijuna falhamdulillah wa in tarudduna fa subhanallah. Abdi duaan teh nuju ka sarung kasasar. Mun ditanya meureun ku pimitohaeun teh mana ieu teh? Abdi teh ka sarung kasasar kasesat mung dituduhkeun ku Allah ka dieu. Teras abdi duaan teh jalmi anu balangsak anu fakir tapi dibeungharkeun ku Allah. Teras abdi duaan teh jalmi anu dipimili ku batur abdi dengan diperdekakeun ku Allah. Maksudna fa in tuzawwijuna falhamdulillah wa in tarudduna fasubhanallah. Upami ditikahkeun alhamdulillah, upami ditampik subhanallah. Bahasa urang mah ditampi calik teh ditampi balik. Eta mah khitbah. Da tukangna aing nganteur nanyaan mananyaan tukangna aing. Dengekeun. Rengse eta aya kene orang kampung masuk diperpanjang ngajadikeun padahal khitbah ge tos bari ngajadikeun. Dina ngajadikeun sagala dibawa, sagala ditanyakeun, masalah hajatna kumaha, masalah biayana kumaha, beres eta jadi we akdun nikah, akdun yatadhammanu ibahata wat'in. Akad nu nyimpen makna menangna wati. Ya khusus ka parajengan nu sok jadi saksi dina nikah. Kunaon bahasa ittisol pedah kudu nyambung menikah cida-cidating seakan-akan panganten teh dipersempit ku kalakuan kiai. Ngarenghap ge ulah. Nya si panganten lalaki teh begitu bapak nikahkeun salira ka putra bapak suka sami suka mas kawin dibayar ku tai muning dibayar. Naon atuh lah mas kawin pokona mah. Nya atawa kalau nganggo mas kawin mas 100 gram dianyuk seumur-umur tapi ka modar. Seuri sia. Ceu. Balayar can. Mas kawin balayar can. Heh?
balayar can nu kontan nu nganyuk matak dek kalebak itu mah setuju ka Bapak Naib setuju teh geuning ari geus beres akad teh tadi ge dicanakan dia selanjutnya penyerahan mas kawin diserahkan oleh pengantin pria dan diterima oleh pengantin wanita. Pengantin lalaki na ngabangusna lelewehan nya kitu di pengantin awewe beri cerengah-cerengih beri jeung era sabab anu mamatahanna pangarsa abah ti pangelahan bari jeung ka ditu ka dieu. Beres geuningan antar besok atuh ciuman. Nang teu gablek ka era. Atuh da jelema hayang oge da aing deket batur mah era goblok. Bayar mas kawin. Ayo mas kawin sabaraha sing gede azimu muhurakum heuy. Sing baradag. Sing gede. Ukur jeung beungeut urang. Ya beungeut urang rada 10 watt. Nya sedang atuh 100 gram. Aya mah beungeutna 5 watt ka handapnya biasa we atuh. Atuh kira-kira atuh da. Aya beungeut 5 watt ka handap mas we 100 gram aing menengan anu geulis. Mahal ge puguh. Aya mah beungeut goreng mas kawin ngacapruk hayang mahalnya rudat kana hulu. Awe teh can pararuguh. Azimu muhurakum. Gedekeun ku anjeun mas kawin aranjeun sadaya eta hakna awewe mangga sok tangtukeun aya laku maneh. Baheula di hiji kampung abdi terang ngaran awena terang kampungna terang eta baheula mah can usum emas gede-gede mas kawinna hayang 100 gram emas baheula eta awewe geus umur 35 tahun can laku-laku. Nungtungna geus umur 40 tahun lakuna ka tukang ojek mas kawinna 40.000. Jadi akibat harga ditahan dalam harga yang tinggi terus eueuh nu meuli nungtungna harga makin kolot makin jatuh pan jiga bonteng nya awe teh jiga bonteng lamun keur ngorama jiga bonteng kumokos dibayangkeun deuh susu pan teu has. Padahal nyawa aing ngerayun sih. Nyawa aing ge. Nama ke nyaho pan aing boga pamajikan nyaho. Eta teh nu nyangger ka luhur teh kawat eta teh. Baya tuh da walimah nikah mah meunang. Mun muludan teu meunang ngomong kieu. Walimah nikah mah panganten mah jeung cosna. Aing ngomong wungkul kan bae. Masuk gara guru ngaji teh jorang lain jorang pan walimah nikah. Jeung cosna batur mah. Aya dibayang ti ka Mario, ayeuna geus halal, matak ngaji ge sunat eureun sore keneh teh kitu, ngahormat ka panganten bisa rek perang. Ma'asyiral muslimin, azimu muhurakum sok sing gede. Ngan aya mahar misil tingali turunan urang kolot urang mas kawinna sabaraha baheula ka bapak urang ari pek teh inung urang maka bapak urang mas kawinna teh kulhu tilu balikan atuh maneh mah tamahan jeung sholawat nariyah sabalikan kitu aya mahar misil mah. Jadi sanajan aya azimu muhurakum lain amrul mutlak tingali heula kamampuhan anu jadi lalaki matak terjadi akad nikah ge eta teh parantos aya kesepakatan kedua belah pihak na kudu kasaha ari urang nikah. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in tikah ku anjeun istri nu memiliki 4 rupa. Cenah tamang lagi teh milihan awewe wungkul. Gaya awewe ge pilihan lalaki nu 4 rupa kumaneh saruakeun. Hiji li jamaliha. Tikah ku anjeun istri nu geulis ceuk maneh jeung ceuk batur. Sanajan ceuk batur ceuk maneh geulis, ari ceuk batur goreng mah tong dikawin era mawas ya. Era bareng sok memajikan urang cuk urang mah geulis ceuk batur goreng patut era mawa goblok. Ieu teh cenah mertua cenah najis aing nya ieu teh mertua cenah jangan aing tos sok milu ceuk dewek teh matak ge tak aing tara leumpang bebarengan teh kitu hungkul
loba nu nanya aing kitu. Tadi baheula ge yang tarababaran jeung pamajikan tapi ka ayeuna ge sorangan li jamaliha tapi ampura ece lamun ece neangan pisalakieun anu kasep kade jelema kasep mah banyak masalah ya jelema kasep mah bakal loba masalah. Bisi terpercaya Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam dimulai lahir tos bermasalah gaduh dulur 11 ieu dulur nu 11 kabehanana iri syirik ka Nabi Yusuf masalah lain dari kitu masalah dipikangewa ku dulur. Tapi begitu Nabi Yusuf rada ageng meesan dulurna ngarencanakeun untuk membunuh Yusuf sabab ieu orang tua kacida kanyaahna ka Yusuf. Masalah lain dari gitu. Masalah akhirnya Nabi Yusuf dibawa ngangon. Sapoe aman, 2 poe aman, poe katilu milu deui ngangon. Cek dulurna urang paehan. Cek nu saware euy ulah dipaehan ke bapak urang bingung kumaha tuh urang alungkeun ka sumur dialungkeun ka sumur anu jero tapi da tetep aya di lindungan Allah da puguh ge calon nabi calon rasul Allah subhanahu wa ta'ala ngangkatkeun hiji taneuh dina eta sumur kaya hidrolik akhirna Nabi Yusuf teu kakeueum masalah lain dari kitu masalah da kasep teh gitu nu kasep loba masalah cicing atulah aing geus seubeut jadi sadar ditipari teh ban jeung itu rasikona teh ngadaguan al intidor adzabun menunggu itu siksa ngantosan pangarsa al mukarram ti Taluk Agung aing ngebebegul di plak hari ongkos pan si Asep nu ngonangna ge atuh aing geus mah nyaho di ongkos bensin mahal pan ku aing ditargetkeun ngajawab naon cenah Kang Pom boga sorangan geus ieu sorangan goblok teh. Ieu masalah jeung nu kasep tingali. Diangkat Nabi Yusuf. Geus diangkat dijual ka pasar. Jelema dijual masalah lain. Masalah. Dibeli Nabi Yusuf ku saha? Ku Abdul Aziz. Dibawa ka imahna masalah deui tante Zulaikha bogoh ka Nabi Yusuf matak tiba heula oge lamun urang boga supir kade ulah supir urang leuwih kasep tibatan urang sabab pamajikan urang bakal direnyah mun urang lelempangan ulah jeung lalaki nu leuwih kasep tibatan urang sok ngalap barokah tungtungna siga pangersa abah mumpung mal naik deui abahna ai jeung wae mah jeung Mang Asep aing ulin aman we. Jeung Mang Asep mah dibawa ka mana-mana oge namanya. Awewe dewek beukieun ka si Asep. Mun ulin jeung abah mah aing cilaka meleng teh. Sabet. Komo jeung mana gobang aya gobang. Gobang mah meleng 5 menit ge leungit jelema. Ya ngomong ke nu kasep lamun ibu neangan salaki hayang nu kasep berarti maneh mah hayang boga mas Allah tingali dewasa Kangjeng Nabi Yusuf Zulaikha bogoh ka Yusuf saking ku bogoh dugi ka Nabi Yusuf lumpat dibedol ku Zulaikha akhirna acukna rabek ti beulah tukang. Begitu datang salakina Yusuf keur dikakesak bajuna ku Zulaikha salakina ngadat ditinggalkeun gawe teh kieu we gawe teh salaki mag di kantor di istana digawe ripuh ari mamah kieu we jeung pembantu awewe mah sok pinter ngeles awewe sok pinter ngabadul henteu teman rencang sadajan bener Zulaikha nurek merkosa Yusuf tapi anger Zulaikha kasalakina ngotot
lamun bapak kitu mah ka mama sarua jeung nu ding ka mama teu balik puguh heueuh. Da sok kitu hayang meunang padahal nya yang dipake ku batur goblok monyet teh sia. Tapi teu ngaku. Hadirin, ari Jawa teh budak leutik dalam pangkuan dalam aisan jadi saksi. Ingkana komisuhu qudaming kubulin pakadzabas wa huwa minas shadiqin wa ingkana komisuhu qudaming duburin. Lamun tingali we cenah gamisna ingkana komisuhu kudda, lamun bajuna gamisna Yusuf sobekna ti belah hareup, berarti Zulaikha nu bener, Yusuf nu salah. Pan sobek baju Nabi Yusuf dijamret ku Zulaikha, ngajamret nanti tukang. Cek saksi orok anu masih dalam aisan tingali we bajuna. Lamun gamis Yusuf sobekna ti belah hareup, berarti Yusuf nu bener, Zulaikha anu salah. Logikana akal geus meta ti baheula. Logikana berarti lamun sobek ti hareup Zulaikha mung ku Yusuf dipaksa, akhirnya baju Yusuf dijamret, terjadi meureun pemerkosaan. Sabalikna lamun gamis Yusuf sobekna ti belah tukang, berarti Yusuf lumpat rek diperkosa ku Zulaikha, benang bajuna. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, barang ditingali gamis Nabi Yusuf sobekna ti belah tukang, berarti Yusuf benar, Zulaikha salah. Yusuf mung, Zulaikha maksa. Tapi kekeh sabab viral mun ayeuna mah di media sosial, mun ayeuna mah ada seorang majikan bogoh ka pembantu. Akhirna Zulaikha ngumpulkeun sakabeh wanita-wanita karir, ibu-ibu PKK, ibu-ibu PNS, ibu-ibu nu garulis, dikumpulkeun sadayana di hiji aula, terus dipasang meja kiri kanan, jelema kabeh nyang hareupna ka tengah, lain ka hareup tapi ka tengah pahareup-hareup, dipasihan peso hiji sewang jeung buah hiji sewang. Saur Zulaikha, engke di mana-mana Yusuf liwat buah keurut ku masing-masing engke ditreatkeun ku kaula. Ari pek teh treat Yusuf lewat. Begitu Nabi Yusuf liwat, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna wa qulna hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Begitu Nabi Yusuf lewat, awewe ibu-ibu kabeh mata simeutun, ieu teh nu liwat teh jelema atawa malaikat, jelema atawa malaikat. Silakan buahnya dipotong. Ai pek teh koko dikeurut kabehanana, kabeh awewe kokodna dikeurut, tapi teu karasa saking ku nikmat ningali rarai Kangjeng Nabi Yusuf anu kasep. Ari eta masalah lain. Masalah gara-gara Nabi Yusuf kasep liwatna ge tepi ka matak ngabuntungan curug batur. Hati-hati jeung jelema kasep kade. Dibui 7 tahun lain sakedeung. Geus beres dibui jadi raja, masalah deui wae. Jadi lamun ibu hayang boga salaki kanu kasep, berarti hirup teh hayang boga masalah. Jika para bapak lamun hayang kawin kanu geulis bebeakan eta teh sarua jeung hayang boga masalah. Sabab sarua nu geulis ge penuh dengan masalah. Pilih wae gae. Hayang loba masalah, hayang nyantai. Hayang nyantai.
mun boga pamajikan mending keneh kanu goreng. Sabab nu goreng mah teu robah-robah tapi ka modar ge anger goreng. Nya, mun boga pamajikan kanu geulis paling banter 3 tahun. 3 tahun kaopatna hiji pamajikan diculik batur, nomor kedua mulai jadi goreng. Oh iya teh anu teh ya. Kapungkur mah geulis ayeuna mah banget rayu ripuh tuh. Ari kanu goreng mah da anger goreng nepi ka modar ge goreng we. Jadi pilihlah wanita anu goreng patut. Sebab anu goreng mah mau robah-robah da tetep anger goreng heuh kitu we lah deh. Tah angel dah. Bapak-bapak oge. Mun boga salaki mending keneh kanu goreng. Sebab ari nu goreng mah mau robah-robah anger goreng nepi ka kolot ge anger da ti bubudakna ge heuh kitu. Tika ku anjeun istri karena kageulisanana keun bae cek batur geulis ge ari urang bogoh mah pek tikah ku anjeun keun bae cek batur geulis nu penting urang bogoh pek tikah sanajan cek batur geulis ari urang teu bogoh mah piraku heuh kitu nya hiji. Jadi nu geulis mah insyaallah bakal tereh berubah. Nomor kedua, tika ku anjeun istri wali maliha karena hartana. Tapi Al Imamul Ghazali rahimahullah dina Ihya Ulumuddin mantena nyarios mun anjeun menak lalaki rek nikah ka hiji istri neangan kageulisanana wungkul yakinkeun ku anjeun eta teh bangsat. Naon cenah? Bangsat. Jadi lamun lalaki rek kawin ka awewe rek ningali kana kabeungharana wungkul eta teh bangsat. Sabab biasana nu sok kitu teh lalaki kaum pemalas nu hayang nyalinung ka gelung mung usaha. Sabab lalaki na mung usaha neangan pamajikan teh anu loba duit. Akhirnya hayang nurut ka pamajikan teu kabere ti pamajikanana ditalapung. Biasana gitu. Ma'asyiral muslimin nomor katilu pilih ku anjeun nu alus turunanana. Nomor kaopat nu hade agamana. Tapi lamun neangan kabehanana nu komplit mah teu manggih fazfar bizatiddin pilih ku anjeun nu agamana lengket nu agamana kuat. Sanajan ieu pamajikan urang wajahna pas-pasan tapi kuat dina agamana maka agama bakal membuat dirinya menjadi cantik. Sanajan ieu awewe geulis ngan hanya kal teu beragama maka ketidakberagamaannya membuat dia menjadi jelek. Sanajan ieu awewe balangsak lain jelema beunghar tapi ieu awewe beragama maka dengan agama rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sanajan ieu awewe turunan beunghar ngan hanya kal teu beragama maka hartanya akan habis lelap karena dia tidak ada berkah. Berkah kehilangan keberkahanana. Turunanana sanajan turunan goreng tapi lamun beragama maka akan merubah segala-galanya. Bukankah para nabi termasuk Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dari seorang ayah dan ibu yang secara notabene kabehanana kafir. Bapak Ibrahim ngaranna Azar. Azar itu kafir. Dugi ka istighfarna Kangjeng Nabi Ibrahim ku Allah diputus. Sawaun alaika astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Dan Nabi Ibrahim teh karunyaeun kanu jadi kolot, nyaaheun kanu jadi bapak. Kangjeng Nabi Ibrahim setiap waktu sok istighfar ka Allah, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Abdi hampura ka Gusti kanggo diri abdi sareng ka ibu rama abdi. Ternyata jawaban ti Allah lain panarima, tapi jawaban ti Allah kalakah teguran sawaun alaika
astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Ibrahim teu ngaruh keur kami. Anjeun rek istighfar keur bapa anjeun atawa teu istighfar anger la yaghfirallahu lahum. Allah moal ngahampura ka kolot anjeun da misah agama. Kumargi misah agama bapana teu kungsi masuk Islam, maka istighfar Nabi Ibrahim teu laku keur karamana. Ai urang mah pan bapa urang kabehanana muslimnya. Bapak urang kabehanana inung bapak urang Islam, urang mah tos salat teh langsung astaghfirullahaladzim li wali walidaya keula. Ai urang ti pari teh baroga inung bapak. Uga nyaraah teu ka kolot. Nyaah teu. Nyaah teu ka kolot. Nyaah. Sok dipangmentakeun hampura tara. Iraha sia. Esek. Iraha tos salat geuning kamari maneh tos salat langsung nempot TV ngadon ka imah batur. Ai ditanya mau osok istighfar osok ira teuing osok ngaduangkeun ka anak tara. Iraha iraha doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta mah anak mah teu kababawa. Ye, aya doa dina Quran. 60 doa. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Hiji. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Osok tara maca doa eta. Tara. Terus hari mana ngaduakeun ka anak kumaha petana sok kumaha ieu kupingkeun ceuk sanajan anak anjeun dipasantrenkeun tapi lamun kolotna tara ngaduakeun kanu jadi anak tong berharap anak anjeun jadi ulama. Mual nyantel kudu aya talaki. Itu talaki sanad ka guru urang nyantelkeun dadara urang cantelkeun ka Allah ku urang ku doa indung jeung bapa. Ya mangga doakeun ge tara. Osok tara doa nu beuh dibaca. Tara. Sanajan anak anjeun disakolahkeun dipasantrenkeun jangan berharap anak mararane bisa sukses lamun ku anjeun diantep teu didoakeun. Candelkeun ka Allah, pihapekeun ku anjeun ka Allah unggal waktu. Ieu mah jol teh anakna ngadoakeun, "Mak, doakeun abdinya sing hasil maksad, sing digampikeun sakabeh urusan, sing digampangkeun rezeki." Kumaha coba kolot ngajawabna? Komo we. Teu dipenta oge beurang peuting ge ngadoakeun ka anak eta ngabangus mending ngawadul sagegedeg. Ai ngomong kantenan we ujang nyai mama teu dipenta ge doa mah ka anak pertanyaan iraha sia goblok ngadoakeun anak. Tahajud tara wiridan tara terus ngahaja amin ngadoa salila-lila cacakan doa roti boga sareng pangarsa habibana make nyebuteun lila teuing mun si kunyuk mah sakitu padahal tara panjang tara lami sakitu eta mah aya nu ngaguprakeun kokod.
cari tanah yang boga anak soleh, kolot nu kudu nyantelkeun anak ku urang, cantelkeun ka Allah, titipkeun ka Allah. Sanajan anak dipasantrenkeun, disakolakeun, tapi ku kolot tara dicantelkeun ka Allah, tara didoakeun ku indung jeung bapana, anakna sanajan bisa ge ngaji ilmuna moal manfaat teu nyantel ka dituna. Ieu mah doakeun komo we berang peuting ge iraha sia. Berang peuting nyaho aing ge berang peuting nu TV sa sinetron. Nu ieu ngorek HP berang peuting. Ayeuna mah loba ngadua teh dina grup, dina Facebook, dina WA geuning ya Allah eta nu ngaijabahna saha aing. Aing ngaduana dina Facebook. Amin amin amin. Teu ka kitu we. Nepi ka Allah nah. Nepi ka Allah ti mana? Nimitina. Nya kitu ce. Nyaraah ka anak. Nyaah. Osok didoakeun. Osok. Ti ayeuna arek moal mikanya ka anak didoakeun berang peuting. Cik atuh tos salat teh ngadoakeun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baraca osok tara. Heuh ayeuna ka hareup, ayeuna ka hareup. Heuy. Cardo gua. Geuleuh aing. So eta ditanya, "Oh kan tenan we, mama ka anak mangadoakeun berang peuting oge." Iji, sholawatan tara. Rutinan tara, aya rotib tara milu ari ngomong sok ngadoakeun ka anak iraha waktuna bohong. Jadi nu ngabohong teh lain budak-budak teh kolot da urang beungeut tipueun. Nya. Da urang beungeut tipueun ti budak teh ngan ditipu we hayu. Mimiti keur budak tipu. Kusaha? Ku kolot. Rek daang eueuh nanaon? Ceuk Umi teh ceuk Indung ngomong, "Con aukna." Karena naon eta teh? Karena uyah. Belum. Allah laukna ge ieu cenah bungsu ieu. Geus dileg-leg eta con deui aukna. Aya eueuh. Aya eueuh laukna. Allah belum deui geus 10 uap budak seubeuh tapi ka seubeuh laukna aya teu. Nipu lain. Nipukeun. Rada gede sautik balik masjid. Can ka masjid can diajar. Tedekun sare ai baparek nyen adi uing meureunnan. Tedek SD ngeganggu meureunnan kitu da kaciri teh init keluar keruk-keruk kana bilik. Tah cenah aya jurig cenah. Nyaho aing bapa keluar. Nipu teu? Nipu. Heuh terus we kitu. Datang ke sekolah diberi lagu balonku ada 5 rupa-rupa warnanya kuning putih kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor hatiku sangat kacau balonku tinggal 4 kayak aing teu ngarti balon 5 kuning putih kelabu merah muda dan biru aya nu hejoan eueuh nu bitu nu hejo tapi nah balon jadi ngurangan katipu teu guru SD tadi dia pan aya guru almarhum nah ada nararipu da teu ngarasakeun nipu teh guru teh asa bener we balonku tinggal 4 ku pegang erat-erat balonna eueuh bari jumlahna ge salah. Ai balon eueuh nu hejoan, ari nu bitu nu hejo, tapi da kunaon tinggal 4 nipu. Geus kolot ayeuna ditipu deui ku para calon. Tadengekeun sia calon. Saha nu nipu ka urang? Calon DPR, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon suami, calon lurah. Calon lurah. Tanggung pengadenge jarang ngomong abdi ngahaja. Rada menghindar tilmur supaya ulah pipilueun. Cek calon lurah nu ieu kalau saya terpilih akan. Cek nu ieu kalau saya terpilih akan. Cek nu ieu ge akan. Cek nu ieu ge sami akan. Gitu. Eta
eta teh sarua jeung kieu con aukna eta teh kana naon uyah con aukna kana uyah gitu. Kedua, mohon dipahami ku para calon kepala desa, bertarunglah dengan sehat, bersainglah dengan sehat, jangan tusuk mamawa kiai lah dekah karunya. Ajengan boga prinsip kieu, lamun beunang ajenganana rakyatna bakal miluan. Wadul. Rakyat ayeuna dina politik leuwih pinter tibatan kiai. Boro-boro ge diajak milih lurah, diajak berjamaah ge teu ngawararo. Komo-komo diajak milih lurah, jawabanna mana we nu mere baso. Jadi lamun ajengan tipar geus beunang ku hiji calon, eta teh nganukur pibanguseun unggul, duit teh teu ngakan, jadi sorotan we ti sararea ongkoh, da rakyat mah moal nuturkeun. Jadi warga desa Bojong Larang menyikapi pilkades yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Pada bulan Juli silahkan pilih ku masing-masing tong make nanyakeun ajengan eta ka mana. Waduk datang ku rakyat teh tara nuturkeun kanyataanna mah. Kitu lain nuturkeun dina kanyataanna paling ge babarengan. Leres kitu teu? Salametkeun kiai karunya sok jadi panjang tungtungna. Gara-gara pilkades si anu jeung si anu aing teu ka goreng teu ka maot aya jelema goreng teu ka maot. Nepi ka maot na. Aya. Nepi ka maot. Astagfirullahaladzim. Padahal manehna ge teu nyalon. Teu nyalon manehna teh. Goreng pangi-pangi teh geus maot we. Cek abdi dihampura dosana kabehanana. Dan menjadi nage batur. Jadi khusus ieu maka para calon jeung ulah sok kieu calon teh dengekeun ieu. Ngaliwat di dieu 10 urang. Ulah di aku 10 urang mirik maneh kabeh goblok. Ngabararangus ka dewek tadi tos ngalebok liwet teh. Ngabararangus ka dewek. Ai teh di sanghareupan cenah Kang Matnya. Nyirikeun di sanghareupan teu geunah da abdi marek milih mah ka si anu aya mah waktuna we beurang hakan cenah ayeuna. Eta teh bahasa kitu teh geus lumrah di Bojong Larang mah. Geus ngararomong eta teh. Hayam mangkusoy. Nomor kedua ka para calon ulah sok agul. Unga jelema nu pangih ditanya kade kira-kira ulah ngadukung moal. Atuh da ka calonna mah goblok pasti ngomongkeun rek ngadukung sia teh. Manya aing nyebutkeun moal ka sia. Da moal ngeunaheun. Jeung udud moal cair. Pasti nage lamun ditanya ku calon mah pasti kadua tim anu caang mah nu caang timna pasti. Sarua dianggapna calonna ditanya ku tim eta mah pasti bakal ngajawab, oh atuh da moal ka mana deui. Pan urang teh deukut. Pan urang teh baraya. Pan urang teh akrab. Leres gitu tuh. Pasti eta teh ieu ka calon euy. Komo kanu alanyar. Anu geus sebeulona geus kebal meureunnan. Anu alalanyar teh ulah beunang katipu kudu kararitu. Ayeuna mah berjuang we sing bener. Beuli hate rakyat sing alus. Sing loba budak bere pokona mah. Ari jelema anu ngaretkeun kana gagaduhan mah bakal ditebikeun tina kanikmatanana. Geus da hese ayeuna mah. Neangan pemilih karena Allah geus teu mangih ku aing diguratkeun haram. Da anggar ada haram marobah, tapi pan teu diwararo. Anggar we nu meunang teh nu kitu. Oh karunya lain naon. Ieu loba calon anu katipu teh kabancilutkeun. Jadi ayeuna mah kitu we calon tong sok loba tatanya, ada jelema mah ditanya ku calonna pasti bakal ngajawab rek kadinya. Cek urang teh pan itu mah dulur, oh ngagogoreng. Pan itu mah dulur maneh. Manya maneh rek ka urang, wah dulurna ge bangsa kitu tuh akur jeung dulur. Sing yakin eta jelema ka dulurna geus ngagogoreng komo ka urang. Leres kitu tuh. Si eta teh jeung calon ieu teh dulurna. Hareupeun urang ngagogoreng dulurna. Berarti tukangan urang mah leuwih parah. Komo ka urang mah deungeun-deungeun bakal beak ka gorengan urang. Tak kitu atuh sia teh pikiran dek itu goblok geura. Geuleuh aing. Mane sok atoh. Tapi itu mah sanajan dulur geus sumpah demi Allah.
tong didenge sumpah demi Allah dina politik mah waduk sia wadul demi Allah hareup demi Allah bibal kadinya lah sadetik robah kamari ini pengalaman kamari belaan abdi haul di Parung Payung teu hadir karena ada konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur di pesantren Al Ittihad. Karesan abdi selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama NU Kecamatan Cijati. Sekretarisna Pangarsa Al Mukarrom putrana ajengan ti Ciburang. Akhirnya karena ini tugas 5 tahunan untuk menentukan NU Kabupaten Cianjur 5 tahun ke depan, terus milih ketua Tanfidiyah dan Syuriah, akhirnya abdi hadir. Dan saya termasuk jajaran Ahlul Halli wal Aqdi, termasuk calon Syuriahna. Sarua. Make aya MWC dipanggil heula ku camat dikondisikeun. Dipolorkeun heula di hotel. Nya ari abdi teu apa da nu mere duit kadek mah da sieun teu da meureun nya mikir jeung calon-calonna ge da beunghar uing meureunnan nya dina segi maisah mah loba keneh uing jadi lamun rek mere duit teh kadek mikir heula meureun leutik mah nyai gede mah meureun puguhan pan jadi teu tulus eta cacakan milih calon PCNU pengurus cabang NU Tanfidiyah pelaksana masih kena aya sistem-sistem seperti itu komode nu berhubungan jeung rakyat nu ngaranna berhubungan jeung kiai wae masih kena aya sistem-sistem seperti itu komun berurusan jeung rakyat tah ka para calon ngalingan uing da kakarek ieu ngomong ti beh ditu ge ngeuseubeut teu ngaji-ngaji di lemur da lakuna kaluar teh pan anu kasep mah pan loba masalah teh cicing atulah Kang Armin aja sok nyungsirikeun ka dewek geura. Lah senal-senal leungit cicing. Masa teh jelema teh cerewet deui. Ribut. Cicing. Tah bakat teh sok moal kana ti isi mah. Tak kitu hadirin ka para calon yeuh. Keunada ngaderengeun timna meureun masing-masing. Kade maraneh ulah percaya ka jelema ulah percaya teuing lamun maneh nanya jelema rek saha tingali heula ieu nu nanya teh dulur saha oh dulur si anu pasti geus kabelah dinya hege ka urang ngomong rek dulur maneh atuh tah ngomong kitu teh tong di aku dengekeun mah dengekeun ngantong di aku bilangan naon sababna kudu mikir tanu nanyana ge cacakan hareupeun urang geus ngagorengkeun dulurna komo meureun tukangan urang pasti bakal urang jadi sasaran kagorengan siga jelema hareupeun ajengan ieu ngomongkeun ajengan itu hei ajengan tah ieu ajengan ge sarua mun aya batur ngagorengkeun ajengan di hareupeun urang tos sok didarengekeun goblok hareupeun urang geus ngomongkeun ajengan sejen meureun hareupeun batur mah ngagorengkeun urang kira-kira der nyelehkeun dewe ka Teluk Agung nyelehkeun Haji Salan teh ngajina teh kasar aya monyet sagala nah aya cenah dina kitab atuh da guru pinter moal ge jadi guru uing ari belet mah matak jadi ku uing di aku guru oge dijieun guru oge elmuna leuwih ti uing atuh cenah boro-boro ge monyet kala kai murag oge aya eranya terus ngadukeun dewe ka ulah ka Teluk Agung ulah ka Parung Payung dan ngagoreng dewe ka Parung Payung ka Teluk Agung moal laku da guru mah bakal melaan ngaran ka murid beureun nya menyate dibelaan boro-boro dina ecrugna teu ecreugna ge bisa keneh mah dibelaan ditutupan der ka dewe minangkana teh misalna teh ngagorengkeun guru sabalikna ngorengkeun guru atuh dewek lain atoh ilmu na moal manfaat lamun jelema geus wani-wani ngomongkeun nu jadi guru takkan tenan ka dzurriyyah Rasulullah ka pangarsa Habib sanes Habib Reza wae Habib sadayana para habaib sadayana mantanna dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kalau bacetak Habib mah kieu bae repeh
boro-boro dina apalna dina teu apalna dina apalna oge ieu teh Habib teh keur goreng urang mah tetep anggape Quran butut. Lamun ningali Habib kalakuanna teu cocok punten oknum aya Habib kalakuanna teu cocok jeung urang melanggar agama anggape Quran butut. Ari Quran butut teh kumaha dibaca mah ulah da ayatna pasiksa tapi dihina mah diinjak mah ditincak mah ulah hormat sanajan Quran butut. Mun kaleresan ningali oknum daripada zuriyah Rasulullah SAW kaleresan akhlakna teu panuju cek urang jeung ajaran agama tetep hormat tong dituturkeun anggape Quran butut bahasa NU mah gitu. Malah kamari mah hasil daripada musyawarah konferensi cabang Nahdlatul Ulama di Cianjur ngahasilkeun rekomendasi bahwa semua pondok pesantren anu ngiringan di Nahdlatul Ulama coba ayeuna mah dina pelang pesantrenna supaya ngabedakeun jeung Wahabi. Sebab ayeuna teh Wahabi make pelang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Motifna tahfidz Al-Qur'an. Terang eta pesantren ti Wahabi. Jadi ayeuna mah pesantren teh make Ma'had Al-Islamiyah An-Nahdiyah. Make An-Nahdiyah supaya kan nyahoan ieu mah NU bisa ngaorganisirna babari. Pesantren naon Al-Inayah An-Nahdiyah. Pesantren Islam An-Nahdiyah Al-Inayah contohna teh kitu. Supaya bisa kauninga itu NU atau anu sanesna karena di Cianjur terus berdiri beberapa pesantren yang secara notabene ternyata dia adalah Wahabiyah. Nu di teanganana barudak orang-orang NU anu teu pati mararampuh dibiayaan ku manehnana engke geus jadi pahamna ngagunakeun paham Wahabi. Akhirna engke bakal cerewet. Di mana Wahabi geus gagah kadituna setiap pangjarahan bakal dibubar-bubarkeun. Boro-boro makom para ulama nu leutik dibanding jeung para ulama musannifin sehingga para ulama wae di Mekah Al-Mukarramah di Madinah Al-Munawwarah di Timur Tengah teu meunang make aya kubah teu meunang make aya bangunan. Ieu ngaji lenek ngomongkeun eta judulna mah keur ngomongkeun nikah. Pilih ku anjeun awewe anu turunan alus. Tapi lamun turunan alus agamana alus eta leuwih komo tapi sanajan bari turunan goreng nu tadi teh kitu asal agamana alus insya Allah dengan agama akan merubah segala-galanya nu goreng ge bakal jadi alus. Aya dongeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kan Kangjeng Rasul teh kagungan putra jenenganana Siti Fatimah sanes mung hiji da putra Kangjeng Rasul teh hiji Qasim, dua Thayyib alias Thohir alias Abdullah, nomor katilu Zainab, kaopat Ruqayyah, kalima Ummi Kulthum, nomor hiji Abdullah, hiji Qasim, dua Abdullah, tilu Zainab, opat Ruqayyah, lima Ummi Kulthum, genep Fatimah, tujuh Ibrahim. Saibu Sarama genep anu hiji mah Sarama nyaeta Ibrahim ti Siti Maria Al-Qibtiyah. Nu namina ka putri Rasul jabi geulis sadayana pada mikah hoyong ganeng tah di kota Mekah jadi rebutan ngan uhun wani sahanya euy anu bakal bisa menangkeun Fatimah sahanya kira-kiranya anu wani yang harupan ka Rasulullah da itu masalah nama kuncina di Rasulullah da ari budak istri parawan mapan aya hak paksa tinu janten rama dipaksa kuramana teh bisa sahanya nu rek bakal jadi ieu nana ieu jadi minantuna parebutan kabehanana. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ka aya musyawarah kecil di haram di masjid cek sararea nu cocok jadi mantu Rasulullah mah Abdurrahman bin Auf. Da dianggapna Abdurrahman bin Auf orang pengusaha mapan, meureun pedah Rasul bisa dianggap kurang biaya, maka Abdurrahman bin Auf adalah sumber dana. Nah, ari pek teh sadayana ngadelegasikeun teh Sayyidina Ali. Moal aya nu cocok
jadi suamina Fatimah kecuali Ali. Ali nu cocok. Seorang pemuda berani kasep mapuguh teu nganyuk. Jaba eta kadeudeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapat. Akhirna sadayana ngutus. Saha nu kudu ngomong ka Ali, da Ali mah lamun teu panuju sok nyabok. Jeung teu panuju kaprot, gagabas yang ngomong ngawanianan. Ali mah lumpuhna ku Abu Bakar. Akhirna sore eta para sahabat ngedelegasikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya menghadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah supaya Ali melamar Fatimah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gue ari pek teh Sayyidina Ali teh nuju kuli pingkeun. Nuju kuli nyiram kebon korma di orang Yahudi. Kuli nyiram kebon korma di orang Yahudi. Jabat teu disenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Abu Bakar? Riuk Abu Bakar mah. Ieu cenah li, nemeh teh babadan tenan di masjid. Sadayana memperbincangkeun saha anu cocok janten carogena Fatimah, nu cocok janten mantuna Muhammad Rasulullah. Ternyata curug teh sadayana nunjukna teh ka anjeun. Kaula ieu teh atas nama para sahabat Nabi sengaja datang ka anjeun, maksudna anjeun supaya ngalamar ka Fatimah. Saur Sayyidina Ali rek kumaha petana? Kaula ngalamar ka Fatimah piraku pan kaula teh teu bogana naon. Rasulullah kasumpingan harita kene detik eta malaikat Jibril sumping ngawartosan Muhammad bakal datang ka anjeun hiji jalmi nu ngalamar ka anak anjeun. Ieu jalmi ridho ka Allah, Allah ridho ka manehna, anjeun ge ridho. Berarti eta geus sen-sen ti Gusti Allah bahwa nu bakal datang teh jalmi nu ridho ka Allah, dipikaridho ku Allah jeung Rasulna. Ari pek teh nyaan teh lami Rasulullah teh ka garwana bukakeun cenah panto. Rek aya tamu nu diwartoskeun sifatan tamuna nu dipikaridho ku Allah jeung Rasulna jeung anjeunna ge ridho ka Allah jeung Rasulna. Atuh ngaran awewe mah kanu rek nanyaan masuk rada haripet di urang oge. Diurang mun anu nanyaan teh sok nanya ribut nu kawin batu dari urang mah naon nanyaanana sabaraha sera uangna mas kawinna sabaraha lamun nanyaanana mere emasna 5 gram duitna 5 juta berarti engke cenah waktu hajat bakal 50 juta nang sok ribut ngitung bana batur saya teh kunaon hirup teh goblok. Nu kawin batur, nu ngeunah batur, nu hajat batur tatangga di tukang riweuh. Atuh da alus milikna nya Siti mah. Mana-mana mah goreng patut. Ya kayak gitu. Sing arelo ka awewe teh. Ngintip saha nu rek datang ieu. Rasulullah make teh mukakeun panto nita sagasugu sagala. Nah, ari teu lami teh jol teh Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abu Bakar. Tafadhol. Mangga lebet. Aing geus nepi teh ka lebet eta Sayyidina Ali tungkul. Kitu nerek nanyaan mah. Tungkul, ngeluk. Jual juru bicara Abah meureun kira-kira mah. Waihu tah. Waihu. Juru bicara ieu. Aya naon cenah Abu Bakar? Ditaros. Noel ieu cenah Ali. Garapok atuh Ali nyarios salma syita fa innaka maqbulun. Pok ngomong Ali mun ceuk urang mah ditantang. Ngomong. Hayang naon dibikeun. Wah, pasti diterima eta mah nya. Gerapok ngomong hayang naon Ali fa innaka maqbulun anjeun ditarima. Eta mah sen-sen alus eta mah. Eta mah geus lampu aman. Tungkul we kieu. Ieu cenah ya Rasulullah manawi ku salira dipasihkeun
Ali teh sejak ngalamar ka Fatimah putri Salira. Da Rasul mah tos aya wahyu ti Allah tadi malaikat Jibril ngawartosan ditarima Ali. Ditarima. Pan urang mah sok lila geus nya ge babadamian heula aya meeting heula di dapur segala. Dapur meeting heula panggil awewena geuning urang mah. Nyi nyai teh dilamar kintana tampi atau bantong tampi. Cek awewena tampi we bari iman geuninganan. Cek dek teh nu wakilan tampi gitu. Tah ieu ge kitu. Manawi ya Rasul. Manawi ditampi abdi Salira sejami leuleheung ka Fatimah. So Rasulullah ditampi. Saur Kangjeng Rasul li tong lila-lila. Ya bulan Sapar kade heuy. Sia mah kareueuh nu kawin bulan Sapar majar teh beker anjing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ditikakeun ka Siti Fatimah bulan Sapar. Ambek dewe kataraya onangan Sapar teh. Mung sang mangsri ngasana teh. Cik atuh raja teh Sapar geura. Oh, nuding ka anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahkeun Sayyidina Ali ka Siti Fatimah dina bulan Sapar. Wah nu hajat aing dewek takor jadi nganyuk wudu da tuh. Oh, nu daftar jang mulud ayeuna mah ngagunakeun WA jeung telepon. Baheula macan zaman telepon. Deuh narima semah we sabar teh unggal poe aya 2 aya 3 pan rokok mah cair wanu jeung bensin teh aya. Nu dipake dahar teh jeung jajan teh eta we tina DP. Ayeuna mah nu ngonang aya 30 nu datang ka imah mah hiji. Lobana mah lewat telepon ka aing mah teh gunta ganti nomor teh tadi sana ka Arima. Baik teh ka imah henteu ngonang henteu goblok teh. Ma'asyiral muslimin, saur Rasulullah li tong dililakeun. Engke bada Isya urang akad nikah tah. Ieu kieu ceuk. Dengekeun Bapak. Alus nama urang ge ari anak geus ditanyaan teh tong dililakeun. Budak ayeuna mah nararekad. Sok kaburu cos manten. Ayeuna mah. Jadi ari geus setuju jeung setuju mah daek pada daek kawinkeun we ka jenting hajatna dianyuk. Heung ke paneuri beh ditu, nu penting halal. Budak ayeuna mah sok laludeung. Kakarek oge tukar cincin geus ka kamar berdua. Teh aya inung bapana di luar. Pantona dibukakeun heuh da manya. Da aing dalin budak leutik mah piada wek teh. Heuh. Mah benang ditipu mah dibohongan aing nyaho. Tah. Saur Rasulullah Ali ari rek nikah teh kudu walimah. Aulim walau bisatin. Walimah anjeun sanajan ngan ukur mencit doma hiji. Jadi sagoreng-goreng na hajat doma hiji mah kudu paeh. Sagoreng-goreng na walimah doma hiji mah kudu paeh. Ayeuna mah ari ngawinkeun mah doma mah teu usum, loba nu setruk. Daging sapi euna mah. Jagalna aya wae tenang. Panitia sekretaris diiklankeun Bapak Iri Dimyati. Eta panitia jagoan eta. Udud tadi bare nyokot sorangan. Ngadek lah deh. Baik. Hadirin. Ali anjeun boga naon bana? Teu gaduh cenah ya Rasul. Oh, ayeuna kawin teh boga duit kumaha teh? Boga duit li. Boga mah rek kawin ieu teh. Anak nabi yeuh. Mun boga duit, naon atuh boga bana? Abdi mah bana teh hiji baju besi. Krek, baju baja. Tahan peluru. Nomor kedua pedang. Nomor katilu ceret. Ieu paragi nyiram kebon korma kaleng geuninganan dipatrikeun dijieun kawas black kitu baheula mah make tungtungna make carat geuninganan dicarangkeun. Jadi bana abdi teh ngan 3 ka 4 gayung paragi nyiukan cai. Saur Rasulullah
lamun dijual eta ceretna jeung gayungna meureun anjeun pre-usaha. Sedangkan ari usaha teh kudu lamun pedang nu dijual berarti meureun bisi aya musuh, bisa aya perang, anjeun moal bisa perang. Lamun baju besi anu dijual meureun anjeun perang secara syariat kakurangan alat. Kumaha cenanya? Tapi Rasulullah ngambil sikapna arif dan bijak dan tepat. Ali, bawa ku anjeun baju besi na ka dieu. Mangga ya Rasul, senal ge teu boga, senal ge teu boga. Tanya ka ibu-ibu, lamun maneh aya nu nanyaan ka anak maneh teu disenal-senal acan ditarima moal. Aya lalaki datang ka imam maneh bajuna ngan hiji-hijina terus teu disenal-senal acan ditarima moal. Urang mah nu sok atoh mah lamun datang lalaki piminan tueun nanya anak teh mobilna gonta-ganti. Padahal si ngarti ceu dengekeun. Mun jelema datang ka urang mineng mobilna gunta ganti, yakinkeun ku anjeun eta teh meunang ngarental. Tapi lamun jelema datangna mobilna joleta-joleta berarti eta mobilna bobogaanana. Nya henteu joleta-joleta. Ma'asyiral muslimin. Saur Rasulullah baju besi bawa ka dieu. Canak da caket bumina. Panggil Bilal, Bilal bin Robwah. Bilal, labbaik ya Rasul. Bawa ku anjeun ka pasar, mangkali geus burit. Ieu baju besi dagangkeun jual ka pasar, hargana sakieu dinar. Zaman dinar harita. Bejakeun ka calon pembeli, ieu baju besi teh nu ali. Teu ngabohong. Dijual Ali rek nikah, duitna jang walimah, rek nikahkeun Ali engke peuting jeung sakalian onang sadarea. Eta Bilal gidik ka pasar nyanyandak baju besi eueuh nu meuli da mahal, barang pasar geus rek nutup. Sumping Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat kota Mekah waktu harita, ningali Bilal masih kena di pasar, biasana geus adzan. Ayo urang mah nu sok adzan teh di sawah lilana teh. Jadi matak teu adzan teh sabab keur kuli di sawah. Nya. Urang mah tukang adzan teh si anu ka mana eueuh keur di sawah. Lamun Pak Indra mah ka mana itu ngaguruan berjamaah keur gapleh. RT-an. Jeung Haji Sahlan gaplehna. Heuh kagok dah. Kamana lempeng na ieu mah. Itu. Tak itu meren ari Bilal mah telat azan teh sabab nuju ngadagangkeun baju besi piwarang Kangjeng Nabi. Beda lain keur sawah. Terus kitu Sur Abdurrahman bin Auf, Bilal labbaik. Waya kieu di pasar kene leres, nyata bingung. Kaula teh piwarang ical ieu ku Rasulullah. Hah? Aya naon? Bade nikahkeun Ali ka Fatimah kin wengi. Ieu teh kanggo biayana. Sabaraha hargana? Sakieu. Kadiekeun dibayar ku Abdurrahman bin Auf sabada ijab qabul nyanggakeun abdi ngical baju besi kana artos sakieu, ditampi artosna disangakeun barang, ditampi barang sanggakeun artosna. Beres ijab qabul, Abdurrahman bin Auf nyarios kieu, Bilal, ieu baju besi bikeun ku anjeun ka Ali, bejakeun kado kitu ti kaula. Tah, jadi matak bahasa kado nepi ka ayeuna berjalan teh da aya ti ditu. Nah, nya mun urang datang kanu kawinan, nyaramungan teu? Euy. Nyamungan teu? Nyamungan. Ngado ai di kidul mah geuning ti leles ka ditu kado teh di absen geuninganan sajam setengah waktu teh be aku ngabsen kado najis aing di urang mah teu laku di absen-absen gitu mah dul tuh ti leles ka ditu pokona mah saparat soge lah nyusurikeun ka dewek ti dinya keneh tah ti ceurih ka ditu nu ngado teh di absen gitu tah.
sangakeun we ka Rasulullah, ya Rasulullah ieu teh pajeng nu meserna Abdurrahman bin Auf sabada ijab qabul, ieu baju besina disanggakeun deui. Saur Abdurrahman bin Auf ieu teh kado ti anjeunna ka Ali. Jadi urang ge mun batur kawin teh kudu ngado, aya ti dituna eta teh ngado teh. Nah ieu keur fadfar bi dzatiddin dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantena milih mantu nu beragama kuat. Mun anjeun boga minantu kanu geulis tapi agamana teu kuat, bakal dipaok batur loba kanyataanana nu geulis lenyap tengah malam. Mun anjeun boga minantu kanu beunghar tapi teu dibarengan jeung agama nu kuat, akhirna mitoha jadi sampah ti minantu eueuh harga. Leres teu? Loba kolot anu jadi sampah keluarga urang kurang harga ti keluarga pamajikan. Mun anjeun boga minantu kanu turunan alus, da belum tentu anak nama alus jiga ti luhurna. Da buktina para nabi ge seueur anu orang tua anak kafir tapi anjeuna menang hidayah ti Allah, menang wahyu langsung tapi ka jadi nabi. Fadfar bidzatiddin ieu antara Nyi Siti sareng Kang Fauzi, mudah-mudahan sadayana terkumpul tiluanana opatanana geulisna da puguh ge ya atuh da panggeulisna dibandingkan Jemang Asep mendapat jauh-jauh nya. Mana jeung Pak Ustad pancep mana pancep dulurna lanceungna garorengna, Siti mah panggeulisna ruhai caian aing nya marak bak kitu juga 100 watt. Ningali carogena wah mantap insyaallah ieu mah geulis jeung kasepna moal bermasalah. Teh al mukaram untuk kagung sumping teh can. Nah ieu rasikona teh. Tadi ka uing geus nyarios di masjid masalahna mah. Kangen nya itu aya pelor cenah di dieu mah. Malah amanahna dititipkeun ka abdi. Tadi teh Kang abdi minta ieu mangga cenah gae. Terus dititip berarti moal ka dieu. Jadi lo mendek dilelakeun oge capek. Sakitu wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.